Opat tilu dua hiji. Rohangan panggung di nukayan kosong. Go, Bung. Go. Asal bang monyet. Monyet itu. Kiraku monyet garayak itu. Jadinya monyet lain. Lain. Lain monyet. Lain monyet. Kiraku monyet Jawa. Jika mama buayanya. Jadinya buaya lain. Lain. Iya, taunus. Buaya lain, monyet lain. Naon nyabotna? Apa? Alah, mami jauh, Pak. Kurang pesek. Enak. Ih, emang kepo tayangan. Laku. Nah, iya jang mana, Pak? Kelamun naik sare. Bisa juga lo. Ada yang unus. Kau gitu. Kalian gelo dewek mah. Dicagelo, Pak. Eto, makarek berecang langsung dalam mulai sore. Pokok, ampun rewe atuh. What? Ayo kenal. Ayo dalam kenaon. Ampun, anu beda ti batur. Ampun wayang bosen, Pak. Kali mana? Jadi dalam kenaon. Jauh-jauh. Kurang nyaksian nalakon eman jeung bibi kuring. Oke, kuat jeung pamajikan anak. Jangan ngaran-ngarannya. Ngaran bibi Standby kuring terus, Siti Saleha, tapi sok dipanggil Bieha. Terus salakina ngaranna Mat Soleh, sok dipanggil Mang Oe. Mang Oe sebenarnya. Wah, Oh nyawa, Wa kuring ngaranna Mat Kadip, sok dipanggil Wa Adip. Terus istrina ngaranna Siti Frijuro, sok dipanggil Wa Kuro.
masyarakat, iyalah orang mau dimimitian. Omat penonton, tos terang tata tertib nonton dacan. Dacan. Mejahan aku pak. Kieu tata tertibna. Nah hiji. Handphone di pareman. Pareman handphone. Luka dua. Temenang baratahar nu disaha. Sarupani kurupuk. Poronong. Dorotong. Kiripik sambil lada. Jin sampai jeneng. Ayo kan nih, luka tilu. Luka tilu pulang keluar, kejerok, kecuali ke WC. WC mah WC. Luka obat, omat ya. Tong motret pakai lampu pilat. Sok serap kan main. Nah, di kali mana? Kira ada pedih. Pula pokok bayar karcis atau galungan segitu kira mencekut alis ajingan. Pak sedangkan itu yuk. Kemana? Tadi itu? Yuk. Itu tuh jauh banget. Enak. Ayo tuh. Ayo. Dedek man, dedek batu bapak. Dedek man, dedek batu bapak. Waktu Ali Serma Hera Ali kutubu ditulung aku ngaku diri boga kabelah Abi bingung di gulung ngaran diri Mat Soleh tapi sok dipanggil Mang Koe pacabakan ke sagala dicabak asup pagawean anu ayeuna ngajual alih ngurili ngalintrik mapai kota pusat keramaian pasar basel pasar gali geus kaubek tapi tetep nyamos padahal penonton oge pan geus pisan itu tangkringan sakieu gandangna dasi dia bisa patuh heran kelek di minyak segitar buku di minyak rambutan cap mahal kali rapar dina ramo latihan ngomong hareungeun kaca tapi tetep teh meuli nya kudu usaha naon deui atuh kuring teh Gusti asa geus beak dengkak yuk jadi tukang obat jujur kalah kadi tewak timu mere panyecep kalah kadi kampiling jadi tukang peuyeum bendung kalah kadi karajang muning enak atuh ya dagangan teh jadi tukang cukur harapan tangkal naruh kan jadi tukang bakso tahu Tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau berusaha. dasar sedeng sia mana uasa kulo teh lamun lain alur pamajikan jeung pahatulalisme geus teu sanggup urus budak anu ngaliwat tadi dahana ruko
Cik panonton, kuring bejaan. Kudu usaha naon deui kuring. Ceuk kuring oge ieu. Sagala usaha geus dicoba. Tapi dasar sisir kada. Eueuh warga. Tawakal tu ala Allah. Tawakal tu ala Allah. Oh, nyaho. Kami oke nyaho. Kudu tawakal. Da kami oke konsekuen. Karena pagawean. Ngaran man sopek. Artina pan kusolek. Milih usaha nu halal. Tapi geuning sisip kada. Cara siman kadim jeung pamajikanana. Sagala usahana sukses. Padahal mah sok turut muning. Kuring dagang obat, nurutan. Kuring dagang peuyeum, nurutan. Digana mending geus saha kali teh. Usaha naon deui atuhnya. Hukum mah panonton. Kuring mah moal usaha dina jalan anu teu diriduan Gusti Allah. Sabab karena kuring geus man soleh. Era anu teu soleh. Cara zaman ayeuna libat kawan pikiran cacah. Ngaranna mun teu salah mah maulana. Kita di warung di gedung kesenian. Waktu kuring masih sok ini lu main sandiwara sula. Pimpinan Wacece. Konsekuen. Itu bagus Mang Boy. Cenah. Konsekuen sekolahna. Tapi ari pamimpin teu konsekuen. Kumaha? Urang main sandiwaraan yuk. Sandiwara. Ari ujang kunus. Pan urang teh keur main sandiwara. Nah teu kata foto nonton. Ih. Lain. Kita tadi oke maranena mah monyet. Mun teu monyet ku aya. Gusti. Nah, mana jelema itu teh jelema sarua jeung urang lah. Malah aya budayawan sagala. Naon? Baru buhayawan. Budayawan. Samarangan mana ngomong teh. Ada yang ngomong ke samarangan mah lain ku gelo. Geuning pamimpin urang aya nu ngomong. Aneh pamimpin. Pamimpin minimal jang dirina well. Jadi Emang di panonton mah beda. Emang masih sikadal. Geus ah. Ngomong jeung maneh masuk elek bae. Sok rek naon ayeuna? Sandiwaraan. Pan ieu teh sandiwara, urang keur main sandiwara. Nya, ieu sandiwara. Ayeuna Unus ngajak sandiwaraan. Ngarti teu? Piraku teu ngarti. Era ku umur atuh. Nya langsung. Udah. Udah nahan.
Lain. Bibi mana payah dia can doang. Pan bibi mah berusaha. Usaha naon? Rek jadi di luar. Oh, tualek. Balik. Mata kulit ke disunatan tuh. Leres pisan. Rek nyaingan dia tak. Nyaingan Inul. Ani Sabahan. Maya kita. Terus Adila Sari dan saterus nama. Eta. Pok populi pok dei. Naon hartina? Suara rakyat, suara Tuhan. Naon hubungan aja lalu. Anjir penyiar sekolong kieu. Pok populi. Hebat ah penyiar. Tuhan diganti ku dangdut. Ayeuna mah zaman mah tanpa dangdut tiris mah muriah mah. Oh sakaya we mau arah. Dongna nguskeun aku. Bukan Eha, tapi Salela. Datang baru, jeblan kita dangdut yang baru. Atuh ngimpi teh jadi kenyataannya. Kang, urang mah pacar musik kanal. Eha ngimpiina. Eha hayang-hayanganana. Ari nu jadina si Tutut. Kang, pamajikan lanjut kuring, curah. Baru. Nah, bisa gitu. Lamun kuring masang poster Raja Dangdut, manehna oge nurutan. Kalah kami jeung urang. Atot pi. Kawat
Cita-cita orang laksana jadi jamaah, jadi jamaah
Oke ya, mana yang mati baca, jangan masih sini kadang. Jangan. Bodoh. Salah mana yang mati jangan bodoh. Salah kuring jangan pintar. Bukti dah. Nasa ukur-urutan, sukses terus. Ari salah mana usaha segala rupa, tapi gagal baik. Hatina kata jangan bodoh. Malahan, terhadir di sini jangan bodoh kan totoyo. Neboga bakat. Rekaman minggu hari. Laguna cerita tiada akhir. Cocok yang mana? Aku bilang punten. Iya, dasar perumpamaan kau Palembang. Kelakuan sih gede. Jadi, lamun kami ngobrol marek beres sama rekor produsen kan. Zaman letik handai. Baik-baik langsung. Amal. Nyambung tina impian si Cina teh. Anu akhirna kuring untung si Cina percaya yen batu alit teh pamerenaga dina impian teh. Uhun Mat Soleh, uhun. Astaga, lamun lain awak pemajikan. Sehingga harus dipijan ke asroban. Kemudian lagi, teman gitu, ibu tuhun. Biasa mau ke parah. Oh, sekali mah, benar lain. Makanya mau saya. Ayah kamu Cilaka, sabab si eta mah lamun teu bisa ngomong emas. Sok paledot genteng kotok. Angkat, malah kabae. Ayah keperyogian naon. Kaperyogian naon? Kaperyogian naon? Dupi ieu sampai batin. Naon namina? Hari gua urang Batin naon? ieu teh batik galutan. Melekuk siapa? Sia. Terus kalian. Aku kunus. Mana?
Eli, kumaha? Kada jangan curiga. Nah, dari mana? Salaki menang rumah teh. Ujuk-ujuk di Bandung. Eli, bro. Tahu jadi bajur. Abi mah Eli. Akang, betul Eli. Sok sendiri. Sabab saya nama lamun geus ngomong lepas. Sok ledot gentai foto. Paipek teh lugo atuh. Ujug-ujug ledot teh kana bini. Ngaledot gentai foto. Menipu. Cukuri kena hate. Akang teu sabaraha. Wing mah diledotan ku tai orok. Kitu tah. Jadi, Nya eta. Tai kotok jeung tai orok bau mana? Mawe cadangan jeung ceuri mah. Dupi para saderek hoyong diliratan tai kotok atau ngabri tai orok. Itu kata dokter Jaya juga. Dulu tumpah di Basongan bukan? Karena apa? Usabab mundingna si Bahana jeung si Bono dijual ku bapak. Make ngawinkeun bibi jeung buana. Biasa babagean si Bahana. Bukan kedua kebo kesayangannya yang entah kemana. Hampura bibi jeung emaknya. Hampura us. Hampura uanya. Yang pura lain salah bibi emak. Itu si Bahana ni gagang pintu 3 banteng. Itu si Pokono Lilintu dontok Gile Panona micaretan Bahana dagoannya
Kurang ayeuna kagiliran sisir kanal. Tak aneh atuh bro. Ngan ieu mah kurang anu kahuluan. Padahal kudu nama Imah Mandoji, Abah Asnari, Sukro, Milu Kaduruk. Untuk lagi ngomong ke bumi yang kepala, anu mau bakal halus ka dieu. Saduloh, bejakeun ka pakapala. Kami are ka imahna. Sabar, sakedeung deui. Kami masih can kumpul pengajian, paham? Mane sadulur? Resep dangdut? Bang Dukun. Konon katanya kuno. Kok beres koper eusina poster biduan dangdut oke kalena tah. Ikeun ka ditu albumna tah. Tapi, Cok, itu mah bonusnya. Rek bonus, nu kudu buru-buru mah gubuk tahonan buruk. Ih, udah lagi. Padahal baturan duit. Di luar sandiwara ieu, manehna teh masih kena utang beli 4 tahun. Mana yang bilang? Ulah Cek. Kuing nyaho modalna. Senal dipake. Menangin ieu. Model kieu mah bisa dimobilisasi. Jadi, tamakeun bae. Pamakeun mereka. Manonton. Sigana kudu tamat di sandiwara sisir kanal teh. Sabab lamun teu ditamatkeun, bisi ka bawah sakabak-kabak. Komodeun